Oh, Jang. Waalaikumsalam. Gimana wae, Jang? Biasa Pak, anak muda. Oh, iya. Udah gue sadar, manuk bapak tadi. Pak, Urang lah. itu hayang beli motor, Cuma aja. Bebaturan. Era mun lah. Era tuh ingat Jang naon tuh. Jalan-jalan Pak. Aku mau tahu apa mana aturan bapak mau manuk dia teh sada pusing lah. Mana tuh abang? Teh gerak tunggu apa ada tiga tong boroni motor dulu ti setumpuk gede berek ku abang mana mah gerak. Oh, bener Pak. Bener dah abang mana mah tinggal najong 100 bata ke cair langsung gerak ke tungguan lah abang mana. Wah, dengan zaman kiwali tatanen teh mening hesek yo. Dan mening malarasa. Sawah beak dijeunan gedung garede. Dijeunan imah, dijeunan pabrik nya foto deui. Aduh, jadi kemana kau nih? Aduh, jadi budak zaman kiwari mah, nanaon teh, kayak go instan juga bisa sedap. Jangan, kenaon ya kalau Tak gini abah mana 70 besok gerak. kayak motor Pak. Gering minta motor ke abah sih. Abah boga duit di mana? Rajin beli motor, beli bako ge eueuh. Terus bapak nih, abah mah bisa ngajong galangan sawah. Eta, geuning sia mah goblok, amataan ka anak teh balik. Aing kita kajual sawah, ari aing madang ti mana? Manuk wae Siapa aing ngurus manuk. Aku aing paehan ka manuk nase teh. tahu ya manuk teh sada apa tuh. Ulah yang minta motor ulah ka aing. Sabar. Ka bapak maneh wae aing seduit di mana? Sok we lah halus sial aing mah pusing, ka tukang we lah. Ngopi. Itu salah pula. kurang mata pilih lepat kardus ai kardus tuh asli nama damu naik. Aduh kalau resan ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah kalau resan nuju ayah naon ya ruang riung. Aduh Iya bener. alhamdulillah tuh kasep apa nangis kolot apa teh we. Oh seban urang budak teh boro-boro kangen lah. Waduh itu saya salaman. Bisa yang balik deui. Aduh kalau resan ya ruang riung aya naon manawi. Ieu pun anak yang motor cenah. Oh ya motor ya Pak Kadon mohon goblok nama anak aing. Buka anak ya anak nyaho alhamdulillah. Iya nitah ngajong sawah abah itu abah teh hayang motor kan goblok ya anak teh terus ujung Manuk. oh no manuk jeung manuk we
Aya nama kieu nya. Hayang motor kasep. Gampang. Hayang motor mah tinggal meulingnya. Tapi ulah kitu carana nya. Oh, Aya. kala. Mohon. Iya pakadusak para kanca manawi periodina Oh, mohon ya teh kaleresan. Sim kuring separakan jate RT nu aya di Cipantaranya. Oh itu. Yo, mohon pemerintahan setempat itu namanya. Bade ya kan program di pemerintah tentang ketahanan pangan. Sing hebat Ketahanan pangan. mohon gitu. Bade teh bade istilahna teh masihan program-program kanggo mode anak muda zaman ayeuna yo. Kedah siapnya dina masalah ketahanan pangan. Mereka manakeun ayeuna meser motor ngajual sawah. Engke mau bisa dahar. Pak RT Yayan, ketua RT 18. Naon tak keberhasilan apa yang? Mangga saya. So. Di RT 18 mah alhamdulillah kampung teh sekitar tahun sabaranya pasihan kelapa kopior Alhamdulillah. desa gitu. Oh, ti Bapak Kades. Oh, separakan sini. Alhamdulillah ayeuna kelapa teh tos berbuah. Ai Buah pengen birulukan. Oh, mohon tah berbirulukan. Mohon. Ya alhamdulillah. Ya di tengah teh aya tukang sarian. Tumpang Sari. Oh, berarti merenang aya cara dina jarak eta teh aya pepelakan deui. Aya mohon pun Leres, baik. Kusampe. mohon bersampe. Wah, hebatnya. Mohon alhamdulillah berhasil. Berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kumaha tah salajengna satos berhasil? Alhamdulillah sampai sareng kalapa teh dikawinkeun. Dikawinkeun hebatnya. Alhamdulillah dikawinkeun. Dikawinkeun. Sareng kalapa. Alhamdulillah. Yang hasilna teh Jantan naon teh Pak? Jantan? gegetuk sareng. Oh iya. Eh, Nah, hasilna pagu. Kayak orang rada mikir. Hasilna teh Kalapa jeung naon tadi? Sampo. Jeung sampo. Dikawinkeun jadi oyek sareng gegetuk. Oh, dah heueuh tapi nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mohon. Mau aya di RT 17 daerah Cipantaran. Mangga. Nah, Pak Iwan. Alhamdulillah. Pak Wawan. Abi mana? Ari abi mah. Tayane teh euy. Sok aya. Sok aya. Di abi mah dilepas itu posisina. Posisina di Lebak. So teu kakupingan ku masyarakat. Mohon. Posisina teh aya dilepas. Aya di Lebak nuhunnya. Manten aneh serang mari dilepas ya tapi kalau Ya, Sen. serang gitu. Seket serang gitu ya teh. Mohon. Di kampung